Perang rongkah geus lekasan. Nyesakeun bugang patilayah reujeng hanyir nu melenghir minuhan lamping pasir. Ki Bagja garong-gerot nu ngageugeuh pasir angkeug bungangang. Manehna sidakep panuteupna cingceung bisi aya musuh nu can palastra. Sedang sesa anak buahna Silih Bayeng reujeng nulian geusan mulang ka Sarakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng tepang deui baraya Kang Has di mana wae ayana. Wilujeng patepung lawung dina channel anu maneuh Kang Has ngamumule basa Sunda. Dina ieu waktos Kang Has saja ngadugikeun carios basa Sunda piksi mini silat jawara. Salosna ieu teh dua piksi mini nu dijantenkeun hiji ku Sim Kuring kemudian janten pangbebarakana mana. Kalau yang judul Bati Cidra. Wilujeng ngaraoskeun yang akan kasepuhan. Teu jauh tidinya Kasasih Humargung basa patempatan geus pada ninggalkeun. Satekah pola manehna nguniang bari nyeredkeun waruga nu nindihan. Saha jalmana nu geus cidra? Ukur anjeun da Ki Guru nu nyaho kana kahengkeran kaula. Gerentesna dibarung ku ambekan nu hese leler. Balukar nahan ka nyeri tina gudawang dina walikat. Rakatak dibakutet ku karembong pamere ratih bebenena. Rut, red, saban bugang ditempoan. Susuganan aya wadia baladna nu bisa keneh katulungan. Orokaya taya nu nyesa. Sabot kitu geureup cahya tina pakarang nu katojo ku panon poe. Ke kaula lungsek keneh. Pokna laju sila bari peureum. Sirah didangahkeun dan palungeun namprak luhureun pingpingna. Hawa diseseup lalaunan ngumpulkeun tanaga geusan rumingkang. Dakoan mawales kaula kremetna bari ngacungkeun leungeun ka tuhu. Blesur kujang agemanana ngablesat nyamperkeun ranggemanana. Ngajak sanajan ukur satapa di pasti ku janji munta can laksana
Numpes musuh saraka. Kacaturkeun di padepokan Rangga Lawe hujan ngagebret lir dicicikeun ti langit dibarung ku pating barasatna tatit nyaangan padepokan bareng jeung ngabalirna ratih ngamunikeun pasemon basa menampa beja ti guruna yen bebeureuhna geus nemahan pati di roga hala ku garong gerot nu ngageugeuh pasir angkeub nalika nohonan pancen ti Kuwu Darja. Teu kudu incah balilahan tuluykeun ngulik usik di dieu nyi pokna bari nguniang leungeun ke edeng teu cicing ngagulang gaper pakarang nu sajodo jeung kujang Kosasih muridna. Hujan geus raat diganti ku gelebugna angin ngendageun sakur tatangkalan nu katebak. Kedeng menekung ngusurkeun pipikiran bari biwirna teu eureun kunyam-kunyam mapatkeun jampe pamake sangkan kahayangna tina kanan. Haseuk ngulek ngalimpudan rohangan heureut tempat ngejas Medina. Ya ulah ka dieu omongna semu ngagerem leungeunna ngageleter ngacungkeun pakarang nejak kujang sajodona nyampirkeun tur bisa kapemilik ku manehna. Hampura kuring cantilar dunya ki ceuk jalma nu teu kanyahoan geus ngabadega di satukeunana. Plesat kujang niruk punduk Ki Edeng. Cag baraya sakitu anu kapihatur carios piksi mini bati cidra ieu mah gampil pisan kakorehna. Namun bilih mah aya keneh nu teu acan ka hartos insyaallah bade dipedar ku Kang Has. Dina carios nembe di carioskeun Kosasih anu tiasa kaungkulan ku musuhna dina nalika mancen damal piwarangan Kuwu Darja. Anjeuna dipegat di roga hala ku Rampogrot Ki Bagja. Nu janten pasoalanana anjeuna tiasa kaelehkeun sedengkeun nu terang kana kahengkeran dirina mung guruna Ki Edeng teh nya teu ngemut ka ditu ka dieu tos we nyangki yen guruna nu tos cidra dina leresna. Geuning Ki Edeng kitu pata teh kumargi ngaharapkeun kujang nu hiji deui
anu sajodo sareng kujang anjeunna tiasa kapimik duanana supados anjeunna janten jalmi pinilih taya nu tiasa ngawonkeun tiasa maksudna teu tiasa aya nu ngungkulan kana kadigjayanana. Oroka ya muridna teu acan palastra nu akhirna mah malih janten balas dendam nya mateni anjeunna. Kitu panginten baraya mugia janten pangbebarah kana manah sanaos cariosna sakedap mugia aya janten hiburan lah. Sakitu anu kapihatur dipungkas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.